Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kaum muslimin muslimat anu mulia, alhamdulillah kalayan di Allah, kalayan pitulung Gusti Allah, urang masih kene diwidian ngariung bong pulung bongkok aronyo. Kahiji silaturahim, kadua silih doakeun. Bagi pas urang ngariung ieu teh ngaburudul doa. Anu sambutan uluk salam doa, dijawab gunung ngadangun doa, tadi hadoroh doa. Jadi doa malulu termasuk kurang barang suhunkeun pakarentek dina mana diaminan ku sadayana sing diijabah. Amin. Kaum muslimin muslimat anu mulia nembe urang ngajajabkeun sapagi bargi urang angkat umroh higanu aya genep sareng tibalidah urang anu kene ayeuna urang ngadoakeun doa urang ka Candak ka Mekah ka Madinah nyambung nyetung moga-moga sing biasa arangka. Amin. Kabita kabitana kita suntuk. Alhamdulillah. Kaum muslimin muslimat anu mulia, urang lejengkeun tabarukan ngalap berkah ti dawuh Nabi mun sada acana anu nyepeng kitab. Ieu teh simkuring teh curhat tapi sanes Rasulullah sanes. Hate mah insyaallah ridho. Dipaparinan udur ridho. Suanten ical kamari ridho. Ieu mah supaya pantes jika manusia curhat. Jadi teh simkuring teh status teu napak suku teh. Da make sendal. Tabu opat angkat ka bojong. Pangaosan tasyakur bini mah salah sawios sohibul bait putrana diangkat PNS. Muli satengah genep kogoleran adan dipiwarang ngebralkeun anu angkat umroh. Muli gogoleran bisa karek paklinya bah jimat. Aduh teu miang ngabayang ibu-ibu geus aroloho. Geus ngeloho poe meuleut. Miang awak cigakieu. Tapi insyaallah hate marido ieu mah supaya pantes curhat. Jadi jika jelema nyaan anu nyepeng kita ieu teh kurarosana aya nu lopat. Tadi ningali hadisna aya nu lopat. Sanes wawantunan ngalopatkeun. Cobi urang papae sagede. Mugi ka mana kamari. Man asoja ya. Iya man asoja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan isdawu parantos dawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yen kapendak hadis anu lopatna. Man utawi sapa wong sing saha jalmina iku asroja. Muncak jawana mah anda mari nyaangan gampangna nyaangan iku asroja madangaken madangaken teh cek urang mah lain ngalebokeun lain ari madangkeun teh nyaangan
Sabab caang cek bahasa Jawana Padang. Jadi lamun madang akan tanya angkeun, lainnya tuh akan lain. Beda Sunda jeung Jawa kadang upami nu teu paham sok lepat paham. Cek urang mah lamun kitu teh nyokot. Lamun cek Jawa nyokot teh ngegel. Jadi nyokot teh cek bahasa Jawa mah ngegel. Aya supir nita nyokot ganjel ka kenekna. Kenekna urang Jawa. Supirna urang Sunda. Nanjak bisik mudun diganjel di starter hurung cek supir nek ganjelna cokot. Atuh ku kenek digegelan we ganjel. Cek supir ka mana si kenek? Barang ditinggali di sepion keur ngegelan. Sabab cokotnya cek Jawa mah ngegel. Madangaken hartosna nyaangan sirojan ing damar. Hadisna mah damar tapi tiasa di manaan neon. Fil masjidi ing dalam masjid. Sajalma mere caang di masjid, boku damar, boku lampu, boku neon. Bikot terima kelawan ukuran perkara. Ia dulu kang ngubeng. Ngubeng teh nguriling. Urang mah ngubeng teh lieur. Aduh aing hulu mah ngubeng teh maksudna lieur. Ngubeng mikiran segala rupa. Bikot terima kelawan ukuran perkara. Ia dulu kang ngubeng anu muter. Opo perkara fil aini ing dalam paningan. Maksudnya gitu, sajalmi masihan cacaan di masjid, cangna saukuran nu katingali ku panon. Jadi pas masihan caang di tengah, anu kacaangan nu katingali ku panon, kacaangan ku lampu nu dipasang ku urang. Kumaha ganjarana? Lam tazak, maka orang mari-mari. Orang mari-mari teh teureun-eureun. Ai mari cek urang naon? Bedani wae. Marilah kemari kadieu kadieu, tapi cek Jawa mah mari teh eureun. Lam tazal mangka orang mari-mari teu liren-liren. Sopo al malaikatu malaikat. Iku tastagfiru jaluk hampura sopo malaikat. Lahu kanggo man, kanggo wong. Madama selagi langgeng. Opo dzalika dau mengkono-mengkono padang iku fil masjidi ing dalam masjid. Faham gampilna sajalmi maparinan caan di masjid atanapi di musola di tempat sholat caana sakurilingeun anu katingali ku panon. Mangka malaikat teureun-eureun menta hampura ke eta jalma salami eta lampu caang. Jadi lamun neona caang kene ku malaikat dipangmintakeun hampura jalma nu mangmasangkeun eta lampu. Kabitakeun. Masang acan. Kaisukan. Ka pengurus DKM atau nepi ka pengurus mushola wayamana ieu lampu geus rada teu mecak ditinggalina. Ganti nu meunang kami. Insya Allah ku malaikat bakal dipangmentakeun hampura salami eta lampu caang kene. Amin. Eta lampu wa qala lan mistawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka hadis anu ieu mah kuraraosan lepat dilangkung. Kadana ieu man basato hasiron fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasir. Eta mah tuh madama dzalikat dau lepat eta teu keng dicoret tapi dilangkung langsung ka lembar nu kapari dituna. Jantan lepat nyerat margi seratan jalmi namina jalmi mah aya lepatna kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalmi biasa mah pasti salah. Lamun Nabi pasti sampurna. Salahna ge Nabi manghaja disalahkeun ku Allah.
supaya diturutan ku umatna mun salah nurutan jika Nabi. Maksud lain salah model Nabi lepat netepan asar mung 2 kedana seberapa iya Nabi mung 2 jabaning mangkaning imaman atuh barang 2 rakaat likum cek Dzulyaden aya sahabat ya Rasulullah aku sirat salat amnasita Gusti gamparan nah 4 rakaat 4 teh menjadi 2 nah salira hilap atanapi dikosor cek Nabi nya kitu sumuhun atuh jelengkeun Nabi takbir deui henteu usoli nambihan 2 rakaat lepat teu salah tante dengar gila melepat itu salah tante 4 jadi 2 salah tante itu saking kudengar di takumet ya poin nulirna ibu-ibu nulirna kedana kan 4 Nabi mung 2 salah teu tapi salahnya Nabi mah ngahaja cek Allah mah ente kudu salah 4 rakaat 2 bae likum engke aya sahabat nu nanya jawab ku anjeun sakadarna we entong nepi ka ngobrol atuh Nabi tos diwartosan ku sahabat jileungkeun ngadeg deui Allahu Akbar nambihan 2 rakaat henteu usoli tah upami urang ngalaman sapertos kitu turutan Nabi teu kudu usoli jileungkeun tambihan 2 rakaat asal ngobrolna tong lami magi Nabi kantos ngobrol likum cek sahabat nu pengkeureun Gusti nah diringkes akana pihilau cek Nabi teu poho nah bat ngan 2 rakaat itu sumuhun langsung Nabi ngadeg deui ari geus ngobrol panjang teuing mah mending usoli deui bari ngobrolkeun sawah ngobrolkeun paket eta asal ukuran ngobrolna sakitu upami urang hilap sapertos Nabi tambihan 2 rakaat teu kedah usoli jadi Nabi mah lepatna ngahaja dilepatkeun ari urang mah karena kamurnian lepat nyalira al insan mahalul khata wal nisyan manusia mah tempat salahna jeung anu hadis anu tadi teh ngecoret langkung bae urang teras ka hadis nu kaditu wa qala lan istawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sing sadalmina iku pasato ngamparkeun keun campur suname paham iku basato ngamparkeun hasiron ing amparan sajalma ngagebarkeun amparan fil masjid ing dalam masjid lam tazal maka ora mari-mari teliren-liren sapa al malaikat iku tastaghfiru jaluk hampura sapa malaikat lahu kanggo wong kanggo jalma madama selagine langgeng salila aya apa dalikal hasiru mengkono amparan fil masjidi ing dalam masjid saja ngamparkeun amparan di masjid boh karpet boh sama boh permadani maka ku malaikat dihampura dipangmentakeun hampura eta jalma salami eta amparan ngagebar keneh eta teh nu ngamparkeunana komo nu mere amparanana malihan cek sapali hadis sahajal minyangan masjid eta disebatna sedekah jariah caang anu ngintun lampun atas pupus caang nyambung ka pakuburan lamun masangkeuna 10 watt di kuburanana 10 watt lamun masangna lampu disko di ditu lagi lampu disko nyapan kumaha dipasangkeunana lamun nyaangkeunana lilin di ditu lagi eta kasebutna sedekah jariah sedekah jariah teh anu ganjaranna tuluy ngalir jariyatun ngalir sedekah jariah teh diantarana masihan buku masihan Quran masihan ilmu
anu ngajarna tos pupus santrina masih panjang yuswana diburukeun kanu sanes ganjaranna terus gaduh mata simkuring kabita ngajar santri teu badinya dari gaji mah teu boga da guru kuring kabita jimat teh lebadinya sugan we aya nu ingetkeun oh cek jimat ge anu pan kuring nu ngomongna sugan kuring bisik ngilaan tuluy ngalir ganjaranana amin amin ya rabbal alamin. Jadi eta jalma nu ngamparkeun karpet sama permadani terpal bakal dipamentakeun hampura salila eta terpalna ngamparkeun boga jimat ge sarua saja mengamparkeun terpal maka dipamentakeun hampura ku malaikat salila eta terpal didiukan kumaha mun nepi ka isu. Jadi orang teh keur ngobrolkeun ganjaran malulu nya kitu keur ngobrolkeun ganjaran malulu mata nu ngamparkeun karpet ganjaran nu ngieun panggung ganjaran anu ngondangna ganjaran mantap jimatna aja didanggangkeun ampe payu lain peda hayang diangku jimat justru ngagehan ganjaran sugahan kuring kabita kuruang riungna jeung jalma saleh model kieu kuring ka bawah soleh amin sabab lamun jimat teu nu ngangkir kuring sedih berarti geus nu hayang didoakeun ieu puluh-puluh jelema nu katingali malaikat keribuan sabab ceuk nabi jalma nu ngariung bari eling-eling ka Gusti Allah bakal ditungkeban ku jangjang malaikat leumpang timah ka dieu ge urang teh nincakan jangjang malaikat ngantong aja digeduk-geduk bae nyerieun malah ceuk nabi manin taqala liya ta'ala ma ilman ghufira lahu qabla ayyahtu jalma incah rek ngaji memeh ngalengkah geus dihampura apanan kami mah ku motor memeh nyetater apanan kami mah ku sapeda memeh ngagoes apanan kami mah ku mobil heuh memeh nyetater apanan kami mah ngagoler nya teu kaji apanan manin takola hadisna ge incah rek ngaji jadi ngahaja jimat ambe payu digaratiskeun ambe payu sabab syaratna hayang payu teh tilu wa min syurutil payu jika bahasa Arabnya wa min syurutil payu salah satu di antara syaratna payu teh aya tilu ar-rupa kudu alus rupana warga kudu alus regana warasa jadi tilu M hiji rega dua rasa tilu rupa tilu M tilu R mun hayang payu dagang ya gitu rupa rega sanajan tempat nenyang celing di udang payu percaya tuh pernah ulin ke jalan nol toang lin tapi eta di rest area nu dagang parayu hanya pekrek kasohan rek nun penting mah payu non sabab aya rupa aya rasa sanajan regana mahal da saliwat umata rek jajan di rest area marake helm bisik dina digetok lain helmnya lain dumesok kade jajan nya mah kudu make helm balik deui nyokot helm ka ieu maksudna bisik digetok jadi ngamparkeun karpet di musola kudu pakabita-kabita tepiranya lamparkeun coba lamun sim kuring misalku
Astagfirullahaladzim, buah-buah mah dihampura, bibir kuring mah kotor, hati kuring mancan bener, tapi ku sabab ngamparkeun sajadah di masjid, ngamparkeun sajadah di musola, bet dipangmintakeun hampura ku malaikat. Saha nu mentakeun hampurana? Pasti dihampura mal kira-kira. Pasti sabab malaikat mah teu boga dosa. Lamun urang tengah peuting hudang wir-wir tasbih istighfar ribuan kali buah jadi mah didenge ku Gusti Allah. Sabab can tembus kanu hate cek Rabi'ah al-Adawiyah istighfaruna yahtaj ila istighfarin kafir. Istighfar urang mah kudu diistighfaran deui. Istighfarna teh misalkeun astagfirullahaladzim sakali kudu istighfar deui teh. Naon maksudna astagfirullahaladzim Gusti hampura tadi teh menta hampura canya. Geus 2 kali istighfar deui astagfirullahaladzim Gusti 2 kali encan tembus kanu hate menta hampura. 3 kali tuluy istighfar deui astagfirullahaladzim Gusti dosa muni loba 3 kali istighfar canyaan keneh wae. Istighfaruna yahtaj ila istighfarin kafir. Ieu mah dipamentakeun hampura ku malaikat. Makhluk anu caket ka Gusti Allah cek malaikat teh Gusti hampura dosa-dosa ipamas Gusti. Geus pangamparkeun karpet di jimat Gusti. Pangadegeun panggung di jimat Gusti. Komo nu ngomongna Gusti. Amin. Nya bari seriam ya teh. Ingat teh serius. Anu mamentakeun hampurana malaikat pilaku teu toceh. Matak salah sahiji cara urang hayang dihampura dosa ku rupa-rupa cara. Di antarana mangnyaangkeun tajuk, mangnyaangkeun apa mangamparkeun sajadah. Di mana? Di masjid, di musola. Ngomong ke bulan puasa andui dilipat-lipat ganjaranna sakali amal sunnah diganjarna wajib namun bulan puasa. Mudah-mudahan yang panjang umur tapi karamah insyaallah tanggal 1 Ramadan eta geus kebagian tacan tabel kodok entos nyandak tabel kodok anu tak fotokopian kusaha tadi bagi itu fotokopi deh bebe jacoy kau duit kalau ipamas teu boga kas astagfirullah aja tabel sim guring ti otak nyieun jeung jamaah beuteung didikeun aduh aya bisa teu fotokopi ayeuna fotokopi memewi ke datos beres setengah penting lagi Ramadan itu aya nu wajib qada aya nu wajib fidyah teh hartosna tebusan ku bagi urang ngantungkeun saum. Aya nu wajib fidyah wajib qada, aya nu wajib qada teu wajib fidyah, aya nu wajib fidyah teu wajib qada, aya nu teu wajib qada teu wajib fidyah. Macak eta mah. Di antara nu teu wajib qada teu wajib fidyah teh budak nu leutik, budak mah leutik. Encan balik di antara deui anu gelo tapi teu dihaja. Sebab aya gelo diaja cek dokter kade pak lamun bapak ngamam ieu otakna kaganggu ngaja gelegep minum ciki juri pan edan tasana jan edan si eta mah wajib kodok ari nu edan asli mah teu wajib kodok teu wajib fidyah mecah teu wajib salat nu edan asli ieu mah palayan edanan ayanya anu teu puasa waras muni hayang edan eta jelema ngan teh edan anu. Jadi nu gelo mah geus teu kudu ambek ieu mah nyaritakeun nu gelo mah tara puasa nu matak teu wajib fidyah tara salat nu gelo
kade tong ambok da ieu mah keur ngobrolkeun ngobrol pek tinggalin ke Ramadan aya mah kira-kira nu gelo entong diharewoskeun meureun sakit ku hayang gelo nu pikeun ka teu puasa dan teu wajib podo teu wajib dia mah nu gelo mecak nu gelo mah salat teu wajib batur salat teh heotan teu doraka batur salat ulin teu doraka sabab gelo batur ngaji ulin teu doraka sabab batur puasa manehna dahar samangka teu doraka sabab ngangke bulan puasa tingali sahanu bulan puasa mah kudu parebut tangke takjil Allah Gusti sahuap nu dihuapkeun kuno puasa urangna sarua jeung meunang ganjaran puasa lamun teu puasa ieu mah istri sok istri makan aya pamangan aya hedna ari lalaki ngomong lalaki nyebutkeun head lalaki yang gitu lalaki kajajanen ieu pikabitaeun ieu waqala lamis tahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wong iku akhraja ngetokaken ngaluarkeun qadiratan ing kotoran minal masjidi saking masjid sajalma micin kotoran di masjid bikot terima kelawan ukuran perkara ia duru kangubeng anu ngiriling opo perkara fil aini dalam paningan sajalma micin kotoran legana sanu katingali nu katingalina nepi ka badinya micin kotoran badinya pada di mun kotorna misalkeun non aya ayam rek salat digebakeun dituding manten jebul teh modal sia ih aing rek kieu salat dituding modal we sakalian biceun kumaha mun kitu akhrajahu iya akhrajahu mangka ngetoakeun mangka ngaluarkeun sapa Allah Gusti Allah ta'ala ale maha duhur sapa Allah min a'zami dzunubi saking leuwih gede dosane wong saja mangaluarkeun kokotor ti tajuk ti masjid kokotorna mah bade nu najis bade nu teu margi kotor cantang tu najis nya teu pantes ya katingali ti masjid aya runtas sapuan sajang mengaluarkeun kokotor ti masjid mangka ku Allah dikaluarkeun dosa pang gede na ti awak manehna gara-gara ngaluarkeun ti kotok entong dibuleudah zaman di pasantren sim guring baheula ti kotok kalaka dibuleudah awas tai kotok kurunyung babaturan mawadei kapur heueuh babaturan deui datang saurang piceun tungtungna teracak ku tulisan piceun sakalian malah dina hadis nu sejen mah di antara mas kawin bidadari miceun ti kotok di masjid murahnya mas kawin aku ti kotok maksudnya miceun ti kotok di masjid jadi lantaran mas kawin bidadari hayang kawinan jeung bidadari teangan ti kotok di masjid eta teh mas kawin bidadari aya nu daek di mas kawinan ku ti kotok mulyana masjid margi masjid tempat eling urang ka Gusti sapopoe sapuputing urang nuir neangan duit amun hayang tiis sup ka masjid nu matak di masjid sok dibejaan nu adzan mimitina naon kecapna Allahu Akbar naon artina Allah maha besar pagawean leutik nu maha besar naon pagawean leutik nu maha besar
Gusti Allah sawah gede taleutik nya kitu sawah gede taleutik anu gede saha cek nu di masjid teh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu langkung agung sawah mah leutik cek nu di masjid buru-buru ka masjid tinggalkeun dagangan mah leutik nu gede mah Gusti tinggalkeun kaulinan mah leutik nu maha gede mah Gusti ti isu kurang pan kamalinahan digawe kamalinahan ulin kamalinahan jongjon neangan duit dijewang kuno adzan di masjid ieu ka masjid leutik pagawean mah nu maha gede mah Gusti Allah suka masjid cek nu adzan teh asyhadu alla ilaha illallah jejeuhkeun deui syahadat ti nu hate salila urang ti isuk nu pika beurang mangeranan pagawean aku deui Allah pangeran urang teh syahadatna sinyaan deui asyhadu alla ilaha illallah anu ti isuk nepi ka beurang urang nganggap pagawean teh pangeran urang lamun eueuh pagawean asa rek pae isukan halo anu ti isuk nepi ka beurang duit jadi pangeran lamun teu boga duit asa rek modal isukan bener teu ti isuk nepi ka beurang proyek nu jadi pangeran orang lamun leungit proyek leungit nyawa orang balik ke masjid asyhadu alla ilaha illallah kakufuran di nu hate dianyar-anyar deui nu matak nu adzan jawab hitung-hitung urang anyar syahadat dikunci ku syahadat ka Kangjeng Nabi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tulinon ka ditu hayya ala sholah hayu urang salat tong cicing teuing di pagawean tong jongjon teuing ulin tong mecak teuing ulin tong tibra teuing molor ai sare hayu urang sholat non sabab kadituna hayya alal kabagjaan mah aya dina salat ngurus sawah mah pusing deui pusing deui ngurus duit mah pusing deui menang 10 juta hayang sabaraha pangkat noni pangkat teh kadituna teh jabatan teh non ayo anu eselon lain pagawe mun tingkatanna hiji hayang jadi 2 pusing ngurus nu kitu mah cek ladan tadi bejaan hayya alal falah hayu bisik hayang bagja masalah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu maha agung teu aya pangeran angin Gusti urang mah sok bohong ti isu ngaku Allah pangeran tapi asa kecingnya di sini teh kecing lamun duit bisa leutik deui ningali padaringan ini padaringan tempat biasa padaringan geus tinggal 2 liter deui geus asa nyawa dina ti korong Gusti nya kumaha kami suka asa nu ngairupan urang teh padaringan bohong teu salat meh dihampura bohongna sakedeung direk dipecat komo pagawe negeri lamun mutasi teh asa rek kiamat isukan marukan geunana nu ngajamin hirup pagawean marukan geunana nu ngajamin hirup gaji buru-buru asyhadu alla ilaha sabab geus ngaku gaji jadi pangeran emas jadi pangeran boga emas asa bakal panjang umur bener teu halo boga imah asa bakal panjang umur boga obat asa panjang umur tenang obat aya kene ternyata obat sakoropak modarman teh naon sabab cek Allah maneh mamangeranan ka obat atuh da obat mah sabar da loba nu teh diobat waras kadang-kadang hate urang tadi SMS nanya kene ieu anu umroh ke di Mekah ngarasula ti beurang nepi ka tadi simkuring rek naik Pak Haji kaki saya bengkak
nggak bisa tawaf seperti kayu. Cek manehna teu dibalas mesin kuring olok pulsa. Kirining deui, gimana ini jauh-jauh dari Indonesia saya tidak bisa ibadah. Antapkeun we. Tadi SMS kene wae. Besok saya harus ke Madinah. Sementara saya pengen ibadah di Mekah. Cek simkuring, yakinkeun dinu hate, yakinkan dalam hati ibu sembuh. Tengah jawab di kayuna, waras meureun. Dan nu matakna geuringkeun mah awak urang. Aya dina katerangan, yang menyakitimu adalah dirimu sendiri. Jika engkau tidak mengizinkan sakit datang, maka penyakit itu tidak akan datang. No edan mah embungeun geuring matak tara geuring. Halo. Kajeun dahareunna teu bersih. Bersih mana dahareun urang jeung nu gelo. Urang mah dahar meunang buah di kumbah heula. Si eta mah di tempat sampah celebek-celebek. Paras teu. Bubuligiran geuring teu. Hujanan geuring teu. Urang mah kahujanan saeutik norok tok. Sare kudu di jero kamar. Tiris di sumutan. Si eta mah golepak hareupeun toko batur, heulai calangap bunga. Isukanan neangan diruntah di dahar. Naon sabab teu ngijinan geuring. Hatena bersih, otakna bersih. Urang mah dahar masih kena ngahuleng. Dengan sangotek nguruskan sakieu-kieu nyacik atuh sakali-kali mah hayam rendengkeun hayam kaliung ngajakan teu syukur urang oncom nyawang sate nu aya teu dihakan sate eueuh tungtungna geuring hate kacolok-colok ku tusuk sate nyeri golepak dibawa ka rumah sakit gara-gara nyawang hayam sate. Jadi pikiran orang matak nu di Mekah sok geura pengalaman. Pikiran orang mengaruhan hirup orang. Cek urang leuleus, cek urang hoream, cek urang teu ponyo, cek urang jag-jag, lain cenah jeung beja ngalaman sorangan. Kuring di Bekasi disebut geuring moal kuat niat. Dibere gelang koneng, dihijikeun jeung nu gareri. Kuring ngambek. Cing teh kenapa saya dipisahkan dengan orang-orang sakit? Bapak harusnya tidak bisa berangkat. Cing teh kenapa? Karena bapak punya penyakit berat. Cing teh awak kuring hampang. Saya timbangan cuma 45, maunya penyakitnya berat. Pokoknya bapak nggak bisa berangkat. Saya kesana bukan mau sakit, mau ibadah. Cek dokter, lalaki inget wae, nganarana ada apa? Bapak kalau mau berangkat harus tanggung jawab. Cing teh kalau saya sakit, bapak ngobatin nggak? Kan bapak di sini nggak cedok cek hati. Mau ngilu kamu nggak haji? Saya tanggung jawab. Mati di saya sih dok. Tapi gelang ini jangan dibuka. Ya siap. Seminggu harus periksa. Cek mana? Oke. Boleh yang menang seminggu diperiksa ke dokter. Tensi itu bawa alat. Cing terek diambil darah, sampelnya sudah diperiksa menang penyakit lo. Teu acan aya alatna apa? Tos landongna we atuh. Tak ieu cing teh cek dokter mah ieu. Aduh teu acan saya oge. Keluar di kesehatan gelang disoekeun. Cek obatan kunaon cenah disoekeun ada ngomong geuring. Hayang waras. Salila di Mekah kuring tukang ubaran negeri. Urang heuleut nambruk menta ubar ka kuring. Orang karang sambung ngagoner teu dahar 5 poe. Lain kuring nu ubarana menta ubar ka sim kuring. Termasuk nu kasurupan. Allah kieu. Kuring reklamasi dipanggil ku salakina jijiji ka dieu. Cing teh kunaon eta si ibu? Oh teu nyaho cing teh barang tadi ngaulang bae. Cing teh mah kalaka liuk mere HP cenah nanti Pak Ustad pidatonya habis cing teh berarti mah non kasaradna ngan kusim kuring teh geus cing teh sing yakin waras jadi juga nama hayang balik geus teu betah da geuring wae diubaran keluar kusim kuring teh ka masjid
balik dari ke ngobrol sampai babaturan cenah aneh kumana di Bekasi disebut gering tapi di dia ngobaran dapur mak embung gering matak di pesawat kalah kang ngadongeng di pesawat mah kuring mentangan 3 hiji ponyo dahar 2 ponyo sare 3 ponyo ibadah dan 3 ponyo dahar ponyo sare cirining waras. Jadi pikiran orang termasuk di lembur kajaba lamun urang memang ditakdirkeun teu damang ku Gusti kantur tampi we sing ridho sabab Allah bakal ridho lamun urangna ridho tamatkeun ieu sabab hiji deui nya wa qala lan isdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu ora anda diakan sapa sira kabeh ulah ngajadikeun marane masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh tong ngajadikeun anjeun ka masjid katuruki kaya dalan coba turuk ya sering ngerti turuk kita cek bahasa Arab nama jalan lamun cek urang Jawa turuk teh jalan turuk teh cek bahasa Arab nama cek arti urang nama pirang-pirang jalan sabab hiji nama torikun jalan hiji torikun lamun loba turukun tari cek Jawa mah turuk teh dia jalan eta kadinya jalan itu kadinya jadi eta teh jalan sarua ceuk Nabi tong ngajadikeun masjid jiga jalan padu ngaliwat wae ngaliwat reka cai ulah lamun reka masjid sub ngaliwat cicing salat naon tahiyatul upami kamu jeung calik gentos kunaon anu kumaha geuning bacana teh subhanallah alhamdulillah illallah upami urang kalebet masjid tos duha sakantenan tiasa dirapel duha tos kalebet salat tahiyatul masjid salat di Masjidil Haram sarakaat atawa sakali sarojeng 100.000 paingan aya nu haji teh salat sakali sholat di Masjidil Haram sarojeng 100 paingan aya nu hajian datang ka Indonesia teh salat deui pokna teh daeus kabeh di ditu gelo eta haji hajina 2 kali haji goblok gitu maksudna teh ganjaranana ari sapopoe mah teu katebus kudu eta mah pangbibita sahaja mah salat di Masjidil Haram 1 kali salat sambil sareng 100.000 salat dibanding masjid-masjid anu sanes kabita teu mudah-mudahan urang tiasa angkat umurnya tos aya tujuan nabung ka simkuring mudah-mudahan digampilkeun sana simkuring kadu travel ngabantosan mang nancepkeun niat 100.000 nancepkeun niat abdi niat nabung kangge umroh mangga tabungan cekel ku jamaah masing-masing upami urang tos niatna hoyong ka ditu itu teh pakan tempat mulia pasti digampilkeun loba nu teu kaharti lain batur kuring sarua teu kaharti kuring ge pagawean ngan emplat tong make tapi alhamdulillah haji geus umroh geus sabab naon rek nganjang ka indung umul qura teh indungna desa salam dunya indungna di Mekah mangga termasuk Pak Ade Soibul Bait Abadadun tos nabung 100.000 lancepkeun niat kadituna mah bade samingon 1 juta mangga entong seri amin bade saminggu 50 juta mangga cekap 2 mangka cekap 5 jumia entong aya kecap kami mah boro-boro madang nah lamun geus boro-boro nya geus
boro-boro ayo panan tadi ge pikiran orang nu ngatur hirup urang mun gampang mun hese mangga bade uih dipegat uihna ka disadayana